insya Allah bakal agak kembali. Sodako alit alhamdulillah daripada hente alit hente agak hente tungtung nama temenang pahala. Asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Wa qala ayatan man aqasa malun min sadaqatin falyazdad al-hadis. Wa qala fi du'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tipayun puji anu jadi mimiti ngaji urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Izzati. Neresepen ka ibu-ibu anu sok daekeun ngaji, teresepen ka ibu-ibu anu sok ngalawan anu jadi salaki. Puja anu jadi pambuka carita urang sami-sami panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla. Nusepan ka jalmi-jalmi anu takwa, tersepan ka jalmi-jalmi anu goreng sangka. Oke, syukur anu ngajadikeun pitutur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Nusepan ka jalmi-jalmi nu sok daraikeun syukur, tersepan ka jalmi-jalmi anu kufur. Shalawat sinareng sallamna pamugi cor dikocorkeun, cur dikucurkeun, cer dikecerkeun, dek didedetkeun ka paduka alam wastana habibana wa nabiyana karim kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi pekajantung ka kulawargina kanjeng Nabi, ka para sahabat-sahabatna kanjeng Nabi, ka para atba'ut tabi'in miwat tabi'atna, tugdugi ka urang sadayana anu janten umatna. Mudah-mudahan urang sadayana masing dingin syafaatul uzma di mangtena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu hoyong teh kenging syafaat pantaniannya Bu. Mudah-mudahan urang sadayana nalika nalang saengkeun urang sadayana masing dipasihan cai talaga kausar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tong hari ganing di akhirat ibu cacak-cacak urang di dunia lamun haus pasti hoyong tapi pamudah-mudahan ibu sadayana mah ahli majlis taklim. Pamudah-mudahan kita ada kausar urang sadaya dipasihan cai tagas ka kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal hadratul mukarram wal mukarramah, para alimil ulama, para juama, para tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pamerintahanana tikawin ibu RT na, ibu RW na, ibu lurahna sing sanaos teu aya anu mudah-mudahan urang sami-sami doakeun ku urang sadayana. Pamarentah urang sadayana masih dijantenkeun pamarentah anu adil tur bijaksana, nu nyaahkeun ka rakyatna, nu tiasa nyepeng kana sagala rupi amanahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teu hilap ka para ibu-ibu sadayana, sepuhna anonna urang kalihna santriawat santriawatina anu teu tiasa diwincing diwiji-wiji dibilang saurang-saurang, anu teu tiasa rasa ngira rasa hormat sing abdi ka para ibu-ibu sadayana. Mudah-mudahan sadayana anu tempat di tempat ku Allah Subhanahu
alamin. Oke teh hilap kapun guru al mukarramah al mustadah anti cucuruh ibu urang sami-sami doakeun urang sadayana guru-guru urang sadayana khususna mantena barakallahu fi umrihim amin wa barakallahu fi ilmihim amin wa barakallahu fi qulubihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina saha anu mulia ieu urang sadayana parangtos biasa ngalangkahkeun dua dampal sampean ngepatkeun dua dampal panangan ti bumi kan ieu majlis taklim teu aya sanes urang sadayana parangtos diniatan sejak niat tolab ilmu. Pamudah-mudahan urang sadayana niat tolab ilmu ti bumi ka ieu majlis taklim masih ngajankeun sabab wasilah urang sadayana dihampura dosa ku Gusti Allah ibu. Sabab urang mah ibu jalmi anu doib jalmi anu lemah seueur dosana asalaki sok ngalawan laras tebu asalaki osok manyun osok ka anak osok adat-adatan osok ka tetangga osok ngomongkeun osok mudah-mudahan segala dosa urang sadayana ku Allah dihapunten amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sim abdi moal seueur anu bade uningakeun nyata sim abdi mah saur MC tadi sambutannya Bu. Sim abdi atas nama pribadi ngahaturkeun nuhun ka para ibu-ibu sadayana khususna warga RT 01 umumna muslimin wal muslimat sadayana anu parantos ngabantos kana ieu acara peringatan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan para ibu sadayana anu hartana katuanganana oge tanagina masih diganjar ku Allah subhanahu wa ta'ala kalian ganjaran berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur Kangjeng Rasul ibu mana kosong malun min sodakotin baliyazdad mual ngurangan harta kusabab di sodako baliyazdad balik pakai tambah-tambah ibu harta urang disodakokeun jang rajaban harta urang disodakokeun nyaeta jang pembangunan pesantren harta urang disodakokeun jang ngabangun nyaeta masjid para ibu sadayana atarpi majlis taklim moal ngurangan baliyazdad balik bakal tambah yakin asal yakin ulah ragu dina manah urang bakal dibalikeun ku Gusti Allah sodakoh urang ageug insyaallah bakal ageug deui kumbalina. Sodako alit alhamdulillah daripada henteu alit henteu ageug henteu tungtungna mah teu meunang pahala. Ibu sing sanaos alit atanapi ageug teu ngajanten ukuran nu penting dina manah urang gaduh rasa ikhlas karena lain karena ria sagala rupi ibadah urang kudu dinaon kudu disarengan ku ikhlas karena Allah lain karena arah-arah jalmi rek sodako nungan heula baturna supaya hayang menyalieun justru sodako anu berlipat-lipat ganda pahalana nyaeta sodako jalmi nyaeta anu rancep-rencep. Mudah-mudahan para ibu sadayana sodako para ibu sadayana kanggo ngagungkeun peringatan Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan ibu anu ngagaduhan mobil hiji sing dua amin ya Allah ya rabbal anu ngontrak sing gaduh bumi amin ya Allah ya rabbal alamin anu ngawarung ku Allah masih dilancarkeun ngawarungna masih dilariskeun anu nganyut oge masih nalaur sametanana amin ya Allah ya rabbal anu ngagaduhan putra incuk masih disolehkeun masih dilabalagerkeun anu ngagaduh minantu galak sing dibagerkeun aya minantu anu galak aya minantu anu judes aya minantu anu koler aya doakeun ibu insyaallah mudah-mudahan wasilah ibu sok naik ka majlis taklim oge sok naik ayeuna sodako anu karore anu jarudes minantuna ku Allah masih ngagaduhan hate anu jember nyaah anu jadi mitoha sabab mitoha teh nyaeta sepuh orang-orang keneh ibu lamun urang sodako bakal ngocor anu ahli kubur anu kos teu aya ibu kagaduhan caroge ngaturkeun teu aya ya Pak Ustaz sodako kanggo majlis taklim sodako kanggo pondok pesantren ibu tas sodak ana mau tak Pak innallaha yang ibu sodako urang pikeun anu maot bakal ngocor caroge urang teu
ayeuna sepuh urang anturkeun ku urang kasodakohan mangpang beung aya keneh urang anu hirup matakan papagahan ibu kanu jadi anak ulah sampaikeun anak urang teh jadi anak anu kor minantu urang teh ulah sampaikeun jadi minantu anu kor pamudah-mudahan putra putri urang tatanggi urang sada jadi ahli sedekah sumados naon as-shadaqatu tanpaul bala supaya teu aya bala hidup ieu babakan sari amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sadayana sieun abdi mungkur ka para ibu-ibu sadayana nyuhunkeun ikhlas karena Allahna pun guru anu ti cucurug nyaeta bade nyuhunkeun impak sedekahna sabaraha wae ibu teh ngajarkeun ukuran langkung ageng langkung deui ganjaranna ibu nuju putrana nuju ngabangun pondok pesantren di Sukabumi hoyong bantosana sabaraha wae engkeun nya dikuriling ku santri nyuhunkeun kana Allah mudah-mudahan engkeun harta anu para sedekah ibu para ibu sadayana ngajarkeun sabab wasilah urang sadayana digampilkeun sagala urusan oge pahalana masih ngocor ka alam kubur amin ya Allah ya rabbal alamin.